Astagfirullahaladzim, Tika. Ya si Tika kunaon bisa jadi kos kieu? Kudu ditelepon ieu mah budak, keur butuh duit gitu, sampai-sampai ndek open BO kieu. Ih, anjing malah tak aktif deui. Dia. Sebelum tuh, serangan bayi di mana? Oh ya met. Ajakan ngamar Dil. Tes ya Memet, barbar amat. Disuganan beda kun. Ayo. Wah, kebeneran aya budak. Met, Dil, ka dieu heula ge. Tuh kan Dil, kayak gerokeun pasti ada ngamar ieu mah. Medan siapa? Ayo nahan mo, tebet amat sih gerokeun kami. Gawat dak si Tika. Kawat kunahan mo si Tika. Si Tika open BO. Hah? Si Tika pun BO. Lu bener sih mo si Tika pun BO. Oh, tadi aing nempo status manehna ya di WA aing tuh tempo. Tuh kan? Ya bener mu. Oh, puguh. Dak, serius manggil si Tika ento? Entah mo. Entah mu aing sarua teu manggih. Waduh, kemana nya eta si eta? Ditelepon tak aktif deui. Dak, ayo ge tangan si Tika. Ampuramu aing mah teu bisa nganter neangan. Aing nyeri beuteung aing ngising mu. Oh mo, aing teh bisa neangan. Aing aya rapat heula jeung Sintayong pelatih timnas. Ih, hoge lah aing bae sorangan yang anak. Mo. Aduh nyeri beuteung kan. Met, aing balik heulanya, aing ngising ya. Lah, siapa pula hayang ngising? Aing nyaho isi otak sia, siapa hayang ngising? Teu nyaho gitu mati si otak aing. Atuh nyaho lah, otak sia jeung otak aing mah satu server. Ah, cakep. Anggeus aya kitu mah aing dik balik heula nyokot duit university kan ke. Oh, aing geus baiklan nyokot duit. Tapi dia aing heula nya, aing mambu urut sia. Atuh paheula siapa cepet dia dapat. Gitu amat sia, tong hargaan suhu. Bodo amat. Aing geurami aing teu kawawa. Sandel. Waduh, kudu geraan mah. Ulah cepet aing geus sandil. Oh. Jo, geus hayu ka imah sia, geus teu kawawa aing ieu. Ayo ge, tapi di kamar benjo nyatik. Ngeunaheun to ge di kamar sia. Ngeunaheun lah, kasur ge empuk kasur benjo mah. Mau geus ge? Anggeun ayo. Tik, Jo, sariana kamarana? Kamu nanya, kami ende kemana? Kamu bertanya-tanya. Ih, pindakeun sia nembalana. Mau, aing kalem. Tik, deka mana sia? Aing mandeu ka imah si Benjo. Nek naon ka masih benjo? Kayaknya ho bae. Nyaho karerepo. Ih, nanya doang ge. Benjo. Ndek kiki si Tika guys di kamar benjo. Jo, siapa beneran tandek kikian? Iya dong. Waduh, parah sih, Jo. Nyebut parah sih ka benjo, orang si Tika nu hayangeun kok nyatik. Tika istighfar sia, muji ke. Naon sih? Nyaho, nu kudu dipujian mah tah kasubek. Pujian bun-bunana. Eta sia. Dasarna benjo. Berapa aing kita dipujian, Tip? Ya mau ulah kudu dipujian bek, tapi sia mah kudu dipaku. Kan sia mah serem beungeut atuh, geus tangkal nangka, loba ririwan. Eta sia, pindakeun sia. Ica. Saya lah, Ke mana? naon si Memet? Mang saya. Kemana ya si Tika? Hese amat yang anak. Duit geus nyengkel aing teh 1000 ya. Aduh, Tika, geus teu kawa aing anggeum seksia. Geus teu kabayang. Mata sedot kelek nage. Teu kabayang Tika. Didi bae kumaha tik bembeana. Oke, teu masalah. Mana dikeun heula bayaranna?
Ya, 100.000 doang, Met. kajin lah, lumayan nih tage. Oke lah. Nah, Hitung panglaris be, Met. oh lah, kudu gitu. Panglaris aing mah kena hoki satik ka dituna. Ongges lah, lumayan. Wah, Geus hayu, geus teu kawa aing ge, hageuna lubuk dapang. aduh sabar, Met. Aing bubuka heula. Geus teu kudu bubuka, geus teu kuat ya, geus sarseser aing ge. Geus tahan. Launan, Met. Mantap tika sedap. Met launan. Memet, istighfar si Memet. Memet, muji si muji Memet. Hei, Memet, asal gunaan si Memet. Sadar. Kok sia sih Bek, pantesan buka arbit. Eta sia maedan. Sekunaan si Met nafsu amat ka aing. Ting bating aing nafsu ka sia. Tadi aing geung halang jistika kigan yo. Ih, parah sih, mesum otakna. Nyaw, sia berang-berang hayal kos kitu. Kawawa dak. Sorry ya, kok tiba-tiba adi dieu ge? Met, kami ndek laporan kasih masalah si Tika ieu mah. Oh, Met, si Tika jeung si Benjo geus parah, Met. Kunaon? Si Tika dibawa ku si Benjo, ndek kieu ye di kamar si Benjo. Hah, udah bener sia. Bener, Met. Nyabeknya? Heeh, Met. Waduh, haram jada teh si Bejong 9 aing. Milan sia, Met. Holah. Dak, kuari mah si Tika jadi bikang open BO nyao. Hah? Si ulah nyeun gosip teh bener, Met. Bener, Rincik. Tanya be si muji stadion eta percaya mah. Piraku sih, Met. Dikucil sekali ku kita beber ku percayaan sia. Tapi Bek, kayaknya bener he. Soalnya tadi ge si Tika jeung si Benjo ndek kieuan di kamar si Benjo. Berarti si Tika geus diboking ku sina Benjo. Oh sih. Bagus lah, aing ku si Benjo heulan. Teu ngarti aing mah di peran ku si Benjo mah. Pan boloon eta si Benjo, tapi calaka kena situ mah eta budak sampai milaan aing. Met, aing ilu, Met. Dek nan sia. Ilu be, Met. Aing ilu, Met, seru, Met. Yo geus dah. Sabar sadia lah. Nah, di dieu urang Tik di kamar Benjo. Oke, boleh ja. Ngeunaheun kamarna. Iya dong, pokoknya lamun tikan deuk gulintingan ge di dieu ngeunaheun. Kasur Benjo mah empuk soalna. Nu bener ja. Heeh ih, kasur saparing bed pan. Saparing bed. Spring bed meureun na Benjo, lain saparing bed. Oh, eta bela pokona mah. Waduh, jeung geus di masih montok naga itu. Kabeneran jata ya mah. Langsung dipurak kueng si Tika, boling kengkekeun deui. Geus hayu jo geraan lah, gaskeun. Oke, gaskeun. Benjo, nek naon saya jeung si Tika ka kamar? Benjo, ndek kieu-kieu mang di kamar jeung si Tika. Eta sia ulah wakan kekituan jo leutik kene sia mah. Kunaon kitu lamun Benjo leutik keneh? Pamali, can cukup umur. Geus aing Bejo, aing geus teu kawawa yeuh. Ya naon sih Sandil orang aing geus deuk jeung si Benjo. Nyaho emang sandil. Tik, jeung si Benjo mah moal memuaskan sia, mending jeung aing dijamin sareng pisana memuaskan Tik. Kajeun lah deuk ku si Benjo bae. Nyaho, datang-datang. Ieu mamang geus cerita Benjo, teh bae mamang mah, lamun Benjo geus leuleus bae teruskeun ku Mang Sandil. Jo, piraku aing sia sia, paneng mamang sia meureun. Atuh kajeun, Benjo mah kot kebal yeuh. Nyaho ke gantian jeung si Benjo, amun hayang mah. Oke, tapi bener nya Tik, gantian. Oh, Bayar apa gratis ya? gratis mumpung aing keur daek. Ah, gratis. Awas kajen gratis mah, jadi main cadangan ge kajen aing mah ikhlas. Bagus. Heja, Ayo. tutupkeun jo, isin bisa dijulukeun si Sandil. Siap. Palongokeun Bejo padahal mah aing geus teu kawawa ya. Mantep amat.
Siti kan kapan baju aku aing. Si Tika mah di masih benjo cinamu tah cak budak. Di masih benjo, kernaon? Si Tika dek di kieu mu ku si Hah? Benjo. Subek, nu bener sih ya? Heeh mu bener, orang tadi ke pagi kok ku anjing ku si Latif di ditu. Oh mu kuari manehna keur di masih benjo untuk dibawa ke kamarna. Ai, si benjo, on ge kok bisa daek sih kayak gituanan? Normal berarti si benjo mu gitu mah. Aneh aing mah. Si Tika di ko aya bae nek naon beureun pake open BO segala. Keur butuh duit jasa kitunya eta jelema. Dah, kanu si benjo yuk aing karunya ka si Tika keur butuh duit naon sih manehna sampai rela ngajual harga dirina. Hai kamu, cegah ku sia. Pook aing ke si Tika, ulah sampai rusak. Antepkeun kedeung si Tika mah di booking ku aing. Tuh, aing sebut 100.000. Gede mantas si aing mah teh aing menangkan sesa we sugan aya sesa murah. Tuh aing boga tuh goceng. Goceng amat, Tip. Tajin lah pan aing mah sesa meureun met. Lah macem-macem saria. Kuku mah ge si Tika mah mentek dicegah ku aing. Nyo, dasar otak mesum saria. Nah, saletik tangka alam seduk aing buk sia tah. Oh, ieu bu kos mie pangsit. Kosmi dongdot imah ngagulung. Pinakon, mau buk bae. Saya bek kanu si benjo. Lah diladenan jelema aredan mah. Bisa yuk ke, bisa kaburu di fisek doang eta si Tika na ku sina Benjo, bahaya ke. Dan kemana saritik? Ulah nyegah si Tika sia. Imah episode anu ditaguan tiba heula ku aing. Ulah sampai ngagagalkeun si Tika jadi open BO. Nyau hang kalem sia geus met bere jeung rusak macam met. Kamarkeun di makan. Ih, Memet, ih. Memet, ati. Ayo teh fokus ya ta. Dasar jelema edan si Memet. Pokona naon sih bek? Untuk kamu rem jadah eta si Memet. Karena lagi jelema edan, nyin ulah bae si Memet mah. Saya mau susulan si Tika na mo. Ayo. Sana si anak buka be-nya. Ijo, geus kieu bae, jadi bisa ya tuh kudu dibuka ge celana aing mah. Ribet tik, tengenaheun. Ih, na benjo, tuh loba komen. Geus kieu ge ngeunaheun kok cek aing mah. Oh, atulah. Yo, ku eleh ku bikang ge. Ih, lamun aing geus mal basa-basi deui langsung disuekeun ku celanana. Dit. Mana si Tika jadi benjo? Nah, maka dari ieu tuh si Benjo si Tika mah keur di jero tuh. Hah? Di jero? Berarti si benjo kaki dong. Holar, alo aing. Aduh Jo, iri lalaunan atuh santai-santai. Seuseut ge tik. Olesan minyak ke Jo, ai susut mah. Sisit ke Oh nya, Tika pinter he. Aduh, si Benjo untuk ngabor liang meludak, men. Oh, si benjo anu kebolongan aing nu sarsesor imah Tip. Sarua aing men. Oh, aing mah geus kaluar tuh aing mah. Eta sia hancur amat Dil. Oh, Utah. Mah ge geus lemah nih mas teruna. Mana si Tika dak? Kaneng mu. Si Tika di si benjo keur di jero keur bebean. Waduh, mu parah. Enak Tik. Enak Jo, teruskan Jo, ulah dieureunan kebut Jo kebut. Makin kebut makin enak. Oke Tik, siap. Bek, dobrak bek. Oh, mu. Ih, aya naon sih? nyaho. Lawang bejo didobrak pan. Jo, Tik, emang saria keur naraon kitu? Pakai nanya deui, aing keur diurut ditis ku si Benjo mu. Oh, keur diurut betis hareng. Atuh amu, emang disangka saria keur naon gitu kami? Kirain aing mah sia keur ciuman gitu. Oh, Tik. Eta sia pikiranna ngaco sia mu. Nyaho aneh. Pikiranna oon teh oon. Pararah sia kabehan. Tapi Tik, sia bener henteu ieu. Sia kuliah jadi bikang open BO. Heh, Memet sembarangan sia, amit-amit aing jadi bikang kos kitu. Kumaha sih? Cenah cak sebemu sih jadi bikang open BO nya Dil. Oh, Tik. Mu, nu bener sia ngomong kos kitu ka budak. Oh, Tik. Astagfirullah mu, sia tega amat ka aing mitna kos kitu. Atuh kan sih satu WA anak kitu. Oh, atuh maksud aing mah lain aing dek open BO mumu. Terus naon? Kasih tahu na Benjo. Slow Tik, biar na Benjo yang meluruskan. Jadi kieu dah. Tik. Tika kunan ngurutan suku kitu. Suku aing paregel Jo. Paragel. Tika matas main bola tah.
Lain Benjo, aing kamari mantas jogging. Ayeuna bitis aing jadi paragel kieu. Oh. Minum obat atuh, Tik. Obat naon, Jo? Oh, Benjo nyaho, Tik. Obat SK meme, SK mek itu. Nah Benjo, SK mah obat cing jelema cacingan. Aing cacingan ge henteu Benjo. Oh, gitu, Tik. Olah. Terus obat paragel bitis naon gitu, Tik? Hih, malah sia nanya balik ke aing. Pugu aing gitu nyaho. Coba tuh nanya-nanya ke batur. Aing nyen status bae ah. Sugan be aya nu bogaeun obatna. Nyen status. Tika katro ketika anak kos gitu. Emang kudu kumaha kitu, Jo? Dia ge benjana nulisna nu ngetik. LGBO nih guys. Nah, kieu Tik disingkat-singkat supaya gaul. LGT ya lagi, BO teh butuh obat. Nah, nie na teh pake E supaya keren ketempona. Oge ja aing nurut bae ka sia. Terus eta gaisna moal diubah tah kitu bae. Tanya lah, geus kieu bae guys nama, ben juga bingung, kudu kumaha meureun ieu guys supaya keren. Yuk. Bagus ge. Nah, gitu dah. Jadi gagal be aing dikabuki sia Tik. Tuh, booking be si Mumu anu geus nyebarkeun gosip teu bener. Kok ka aing sih? Heuh aja sih anu nyebarkeun gosip nage. Atuh kan aing mah teu nyaho Tika, kirain aing mah BO teh ya, open BO. Horengan mah butuh obat. Parah sia mu pikiranna. Geus tah booking be si Mumu, deal. Met. Boleh lah, leutik rangu, Met. Oh sih. Aja ya mau 100.000 mah sekajian secup doang ge memet mah. Naon sih? Masih mulai, eta mah hoang atuan aing. Sikat, Met. Sikat, Met. Adegan di balik layar Tika. Udah mulan. Sabar, Met. Tip, buka heula tip. Tip. Gara benjolan mah si obrol gara benjolan ya, dada. Ah, iya tah. Nyonyo. Jangan cireun masih bener doang. Nyonyo. Ya. Atuh pun bener. Bunuh aku dong. Udah mulan kadang gede. Eta awas kita botongan sih. Kecap botol masuk. Iya, Udah gunakan tadi Met. Ya aing. Met langsung halangan ya. Met halangan si Latif sama Tidina Met. Halangan itu bener. Ya roll. Mulai minggir. Action. Dede Met sana Met. Ketika aku yang suara. Tika. Siungus, ieu bener ngan mendesak sih Met. Ada menit. Nunan Met. Tapi sing manja. Launan Met. Manja doang suara nu. Launan Met. Oh, action.